Ampun sampun kesang rumuhun nada agungnya paralun wa bakal muka carita deui. Wa Kulaan Yang Yus rek naon deui wae geus ieu wa. mah aya nu aheng sia wa. Naon Yang Yus? Ari kamari mah ngari piu Tah ngari cai piu. herang. Cai herang. Ayeuna mah ngari piu ucing. Uluh lain Can aya di mana ge wa ieu mah. nemen-nemen ting Mang Teguh. Ye, Aya ucing rek di review sagala. wa teh jelema sakti. Heeh. Heueuh cek nu gelong mah. Heeh. Terus Ayeuna rek dicobaan. kumaha maksudna Jeung Yus? Sok rek ngaheuleung heula wana. Gusti eta ucing make jeung rek di review sagala. Maksudna uwa teh rek dikumahakeun eta ucing ku uwa. Wa Kulaan. ieu. Aya ucing di hareup. Heeh, bener. Nah, Ucing. ucing di hareup. Heeh. Warna buluna bulu naon? Bulu hiris. Ari bulu iris kumaha wa? Heeh, cerah cek beja ya bejana ucing bisa tuh ucing bulu hiris. Oh gitu. Tuh ucing bodas Nah. gitu. Ya, Mah, ari uah mah ngajawab mah dihaleuangkeun. Gitu. mun teu salah mah eta teh bayu ucing warna naon? Tong di bejaan. Oh, di bejaan. bejaan. Heeh, sokeun. Makanya ya sakti nanya. Wah rek nebak yen eta ucing teh buluna bodas. Aya bodasan. bodasan. Aya bodasan Karek 30%. 30%. Bener Nah, bener benar. kan, bener kan Yus. Ucing teh bikang. Nyawa di mana? Kela. Keheula. Curiga lah Curiga, ucing iya. bikang kieu mah. Nah, ada amang macan hobi kang jalur. Gitu. Ari abah sama bikang. Ayo wa nyawa di mana bikang? Apaan di depan Curiga. penerawangan, Oh. penerawangan. Penerawangan. Oh, benar wah, benar benar. Jangan-jangan mantan. Wah, Lawan ya Gus. ayeuna ucing sukuna sabar hiji. Suku ucing mah ku uwa di Terawang aya obat. Tilu siki wah. Nah, Tah, tilu siki. nu hiji ka mana? Nu hiji mah eueuh. Kunaon? Nya eueuh we ngan tilu ieu. tilunya. Salah wah mah. Tilu. Benar ketang Bener. opat. Eta ucing bin saha. Ah. Ucing bin roges. Wah, Kulaan Jeung Yus. ucing kumisna sabar hiji. Tuh. Aya paribasa kumisna teh lamun dihitung ieu Tah. teh. Pariji. Teuing uang teu apal. Urang bade-bade we nya. Ah, bade-bade. Aya opat. Dihaleuangkeun Dihaleuang. atuh. Ucing teh kumisna aya opat. Luhur 2, hanap 2. Ya, Wak. Naon? Ari opat mah eta mah kumis uwa, lain kumis ucing gitu. Bener. Bisa pakai obat cenah teh Ah, Jeung Yus. gitu. Bener. Kumis ucing bisa pakai obat. Bener teh. Wah, Kulaan Jeung Yus. lamun uwa bisa nebak Heeh. ngaran ucing saha? Ngaran ucing ieu teh ngaranna teh nyaeta. Ngalangan kocapi tah Wak. Heeh, cicing maneh teh deuleu. Ngaranna teh ngaranna teh Poho deui KTP-na tinggal. KTP na urang pariksa ngaran maneh ngaranna Nyimayang Sari. Allah. Lain bisaan wa mah nya. Bisaan Bapak ini. Apaan ieu teh ucing kadeudeung tatangga uwa. Oh, iya teh. Bener. Mata kuwa ditewak ieu teh dina peuting ieu rek di bawah shooting. Anu jelas nama ieu ucing teh bager Jeung Yus. Loh. Lain saucing-ucingna. Jadi ucing teh Wak Kumaha Mang Yus teh? kudu dipikanya Bener, kudu Heeh. pikanya pika sarua deudeu. makhluk Allah eta Heeh. teh. Ulah dianiaya. Ulah Tuh, gitu. Ucing teh istilahna Kasayangan Kangjeng Nabi. Nabi teh Jeung Yus. Kudu dipiara. Kudu wah, dipiara gitu. ku urang. Gitu. Matakpan aya paribasa Mang Yus. Ucing pangmahalna Maine Coon, Persia, ucing Australia Wah. ulan. Aya istilah ucing gering naon? Ucing gering mah ucing anu beunang ku corona. Urang corona Wah mah maboknya. lain. Naon? Jelema ngan sok kayak paribasa si ucing gering. Oh, heeh. Jadi meureun jadi loba luluncatan ka ditu ka dieu. Heeh. Jadi teu daek cicing di imah gitu. Ye.
Ucing gering teh. Kumaha jeung Yus? Gering alang layung teh kan. Oh, bener. Cager hanteu gitu. Gering teu. Gering teu. Terus aya deui Mang Yus. Kumaha? Anu ngabudi ucing. Ucing. Ngabudi ucing. Naon teh, Wak? Kamari si Budi memawa ucing. Nah, Tah eta. Lain. ya Wak. Nah, Dihaluangkeun Wak. Dihaluang. Jawabna. Ngabudi ucing teh naon? Wah teh geuningan ditanya nepikeun kamar pek make jeung nanyakeun ngabudi ucing sakala. Naon? Pan sakti cenah wa teh. Sabab naon eta luar tina konsep tapi keun bae ku wareg diterangkeun. Ngabudi ucing teh meureun tukang nongong nukang. Batuk Wak bener. Wah batuk. Nongong nukang ka babaturan. Oh, gitu. Oh. Ati mungkin banget yang hareup teh Tah atuh, Wak. eta bisa oge ngabudi ucing. Wak, Bulan ieu mah pasti wanyao. naon? Ari teh ucing. Tai ucing mah hasem yang Yus. Kira. Lain kela. Tanya go. Eta nyawa sum di mana? Aya bare bahasa bau tai ucing bau hasem sama buah pengalaman Lain. keur sare Oh. dihanapeun di Semang ieu bau-bau teuing. Bener dicek teh tai ucing teh hasem. Nah, Semua dah kudu diasaan, lain diangse Wak. Berarti Wak pernah ngadahar teh ucing. Aing ngadahar mah acan Mang Yus. tapi nyawa sum di mana? Apar ku bauna. Beda bau jeung rasa mah. Nya irasa mah teuing teu apal uwa teh pokona piraku uwa kudu ngadahar tai ucing mah. Tapi udah pantes sih kenapa? Wak, Bulan Terus saya deui Wak, naon teh jeung Teguh? mandi kucing cenah. Nah, jadi mandi kucing teh aya paribasa. Dihalangkeun Wak. Mandi ucing teh mandina saeutik-saeutik. Da meureun kemarau teh eueuh cai. oh gitu. Da ngamandian ucing mah tara loba. Wak, Bulan aya hiji deui. naon? Ucing-ucingan. Nah, Ucing-ucingan mah nyaeta aya paribasa. Susulumputan Mang Yus. Oh, gitu. eta mah kaulinan budak lembur. Tah eta ucing sumput. Aya deui Wak, Naon deui Mang Yus? mata kucing. Mata ucing mah nyaeta sok melongkeun, molotot gitu toh. Wak, Kana lauk. oh, lauk atuh. Model Jang Teguh mau ningali Rana molotot gitu toh. Ieu hayang ngerekep. Wes, nyawa di mana? Urang mah lain kitu. Mana karap pewa mah. Langsung diculik urang mah. Nah, kumaha Mang Yus? Aya merintit poeng ka langit. Naon Danas ya teh. Ayo. Bawa tema gitu ya, Pak. Kuat kana hayang merintit segala. Ari ucing ngaler buntutna ka mana, Wak? Buntutna napel. Sabab lamun piraku ucing buntutna misa. Matak pasti napel eta buntut ucing. Ari ucing turun naon heula? Ucing turun sukuna heula. Ari awakna tinggalin. Bareng jeung awakna. Luncat kabeh. Wak, Gulan. geus ayeuna mah Heeh. Arek rame arek teu rame lalajoanan pokona mah. tinggal milih we Tah nya. kitu tinggal milih we pokona mah. Wantun galeuh. Tah eta waktu nangis beak. Konsep nangis rek beak dua konsep hatur nuhun ka sadayana. Nyagakeun sabrang salayan lebet ka sabae mah henteu, nyagakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu. Rumor, ruang humor.